ting poek mongkleng sepi jempling diri anjeun ngolebat dina lamunan. Anjeun tega midua rasa diri kasiksa ku tingkah pola anjeunna. Kamana atuh kamana diri anjeun teh ayeuna kasaha atuh kasaha pikeun mapalerkeunana. Janji anjeun nu kamari cenah rek satia salamina nyata nami dua kaasih nu lian. Diri kasiksa ku tingkah pola anjeunna. Kamana atuh kamana diri anjeun
Sampurasun. Yes. Sampai? Sampai. Iya. Sim Kuring Ardian Dharma Putra bersama rekan-rekan ya. Bersama siapa? Dendi. Kang Prabu teh ya. Jejer Sani Sejak umajak ke para wargi Ciwidey utami nama sa Jawa Barat sedayana supados ngersakakeun nganjang ka Yulin campsite nya anu aya berlokasina di Gambung, Jalan Gambung. Penjelasan apa? Jalan lokasina. Jalan lokasi Kampung Kaca-Kaca kilometer 28 untuk camping keluarga, camping gratis mancing. Gratis mancing bodak. Tarik pedas ngurunyutna. Oke. Kumaha Kang Roni? Tempat aku mah ieu reviewna. Mantap. Ada nih. Wah, pokoknya ada best bisa. Enak. Bisa masuk. Eta pokoknya tang hilap oge dan aya video klipnya di Ulin campsite. Nah, Kumaha Jam Sani? Pokoknya mah raoseun kalian wajib kesini. Thank you. Singlenya. Ada single terbaru dari saya. Tungguin aja ya, Pindah Rasa. Oke. Oke, segitu saja ya dari kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.